warahmatullahi wabarakatuh. Bapak miwa ibu sadaya hormatan sumikuring, agung dipayun sumangga urang nyanakeun puji sidang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina daget ayeuna urang tiasa ngampel ngariung ieu pantepatan. Shalawat miwah salam mugia ginuluran ka junjungan urang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargana, sahabatna sareng ka jalmi-jalmi anu tumut ka pangdana. Satacana nepangkeun wastapun Husna Indonesia selaku panata acara. Kejang haturkeun wilujeng suping hatur nuhun kana kasupinganna parantos kersa hadir ka ieu acara paturai tuluy. Sareng pengjurung 2 kasiswa-siswi kelas 8 parantos lulus di sakola. Pamugi ieu acara teh aya ridho sareng berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga urang kawitan wae ieu acara ku ngaos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu sami lenggah, rupi runtuyan acara dina ieu acara paturai tinung nyaeta kahiji bubuka, kadua maoskeun ayat suci Al-Qur'an, katilu laporan pupuhu, panata calagara, kaopat nebangkeun kawitana Sunda jeung sabilulungan anu dilajengkeun kana biantara dilajengkeun kana upacara adat pangjurung gesan nanjun, dilajengkeun kana pintonan kasenian serta pamungkas. Nuhun sumangga yeuna urang teraskeun kana acara salajengna nyaeta maoskeun ayat suci Al-Qur'an bade didugikeun ku saderek Syahnun sareng sari tilawahna saderek Hafiz sumangga dihaturkeun. Parantos ka kuping ka urang sadaya galindengna ayat suci Al-Qur'an sareng sari tilawahna mugi-mugi urang sadaya aya dina panangtayungan mantena. Amin ya rabbal alamin. Sumangga ayeuna urang lajengkeun kana acara anu katilu nyaeta laporan pupuhu panata calagara anu bade didugikeun ku Bapak Haji Asep Muhammad Subur SPD MPD. Bapak Haji Asep dihaturaken. Tur nuhun ka Bapak Haji Asep parantos ngadugikeun laporan panitia calagara urang lebat wae kana acara salajengnya nyaeta ngahulungkeun kawitana Sunda diteraskeun kana sabilulungan anu bade dipindangkeun ku Rampak Sekar gabungan ti kelas 7 ka grup Rampak Sekar. Sumangga dihaturaken. Urang sadaya nembe parantos ngupingkeun adu manisna seuadan Rampak Sekar gabungan ti kelas 7 anu ngawikeun tanah Sunda sareng sabilulungan. Pamugi wae ieu janten pengjurung lampu angggoning nu cinta lemah cai. Urang oge wigia nuwuhkeun deui sikep sabilulungan antawis urang sareng urang kumargi ku cara sabilulungan. Suparantos dina kawit tadi persatuan baris temboga sumangga urang lajengkeun wae dina hincak kana acara salajengna nyaeta biantara biantara munggaran bade didugikeun ka saderek Nanza minangka wawakil siswa kelas 7 sareng kelas 8 anu baris dikantunkeun karak-karakana ka saderek Nanza sumangga dihaturaken. Para wargi sadaya, alhamdulillah sadaya runtuyan acara parantos kahaturkeun kalawas lulus panglus. Upama teh mah seueur kakiranganna sareng kirang nyumanggekeun dina prak-prak nasi kuring nada si hamputanana. Hatur nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngaronjong kana ieu acara. Hampunten upami parantos ngabarubahkeun. Sumangga urang pangkas bae ieu acara ku sami-sami maoskeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.